Alah, nah ieu teh si Ibi teh nyeun status teh. Langar menang. Susul gerak. Hei, naon ieu teh cuti masuk Tah, rewas. tingali tah. Tah, ieu status saha ieu? Status naon ieu teh? Ieu Ibi nyeun status tong daek sakelompok jeung jelema eta mah sok ditanggung renteng. Pedah abi sakelompok jeung Ibi lain Bang Emo. Henteu cuti tong sok janggikeun ting. Nyaho abi ge ieu teh nyiniran abi Ibi teh. Baroda sunar sinir anya aneh cuti mah. Ngah, Sarupa pisan. apal abi ge apal eta teh ka abi Ibi mah ka abi. Teu masa cuti. Buktina eta geuning teh nyahoan. Bukti naon ieu teh? Eta liang irung riliaban gitu ka starompet eta teh pasti lah Ibi teh. Jero hatena mah keur ka abi. Teuing teu nyaraho lieur. Bohong, Ibi mah kajeng teh nyaho cidik ieu mah ka abi nya. Heueuh atuh ai rumasa we cuti eta mah aku atuh rumasa mah teu lieur atuh. Tuh nya cenah tadi lain ka abi. Ayeuna beda deui jawabanana. Naon maksud ameh naon ieu teh kikieuan teh ameh naon? Ameh naon Ibi kikieuan teh nyeun status kieu teh ameh naon? Heuh atuh abehna naon cuti gandeng nikah segala teh Ganeng Ibi nu ganeng mah tah dina sosmed teh kitu ganeng Ibi mah. Pas nu kakarek teuingan boga HP mah kacidas-cidas teuing ai Ibi. Kitu-kitu wae main susul wae atuh. Teu disusul teh tuman Ibi mah teu boleh nya. Arisan can mayar statuskeun. Bang Emok can setor statuskeun. Naon? Bet itu ge tingali ketua Bang Emokna. Teu riweuh henteu? Lieur teuingan. Heueuh atuh cuti ulah segala statuskeun mah mikir. Mikir. Leungeun teh tong dipake wae ngagorengkeun batur, tong dipake wae ngetik geura sok, pake wirid geus kolot kitu mah.